mana kan ngeropi atuh Islami cara kapan? Aduh, cuaca udah mau hujan kayak gini. Aduh. Kopi dulu. Mantap. Woi, lagi santai. Gua pernah kuat cager. Alhamdulillah ada nyuwunkeun kopi sugan aya. Aduh. Ayo, cai. Aduh, minum. Itu yang bikin kopi nikmat. Kopi nikmat. Entah saya meser ka ditu nya. Meser ka warung. Heeh. Ya, Gadut teh duitna. Gadut teh sugan duitna. ayam ke. 2000 mah. Atuh. Ayam teh nya duit mana kos nama kemarin teh geus janji deh aku mau kopi. Aduh enak ya kayaknya nih kalau sore kopi. Kalau ku pandang kerlipin tangan jauh di sana, sayup Goblok. Bah halo. Iya anak cewek dijual mah. Wah, mun anak mah dijual beusi indungna ceurik kecuali kabeh. Di indungna. Heeh. Mau jadi tuh kitu mah. Oh, kajian nanti heeh kitu ana nyaang pan dieu. Mun kabeh mah bae. Kang, kunaon ieu sare ieu atuh. Aduh. Kagetnya. Aduh, tong sare eta beusi ngagebruk soalnya sarena teu ieu teu lancar teh anu. Oh, boleh. Capek teuing, Bang. Bantan. Ayo. Kenaon mana? Kering itu manangan. Oh, pemandangan. Ah, uning kene kieu nagok. Urang nagok. Tah. Kieu sileungeuna kieu. Oh kieu. Nah, cepeng. Ieu kumaha? Aduh, bener ge sore ieu arek hujan. Nang kieu we nang tuh harigu ieu. Juga arah rencangan kan ieu pan datang cenah ari tadi. Tapi eueuh mun pan datang. Aduh, sedih jadi teh. Itu Bah, iya nih pemuda keur ngarenungkeun kieu we nangkep harigu nempo pemandangan langit. Jadi aduh kumaha nya heueuh nempo cuaca geus poek deui wae. Ieu nih Kang, kumaha rek euy jeung abdi bareng. ayo atuh. Urang kieu wae atuh aya batur mah nya. Ulah sok ngalamun soalna. Abdi teh jadi eueuh batur. Ieu teh. Ya. Supaya alus kana cauna. Udah tanya mun teu dibersihan kumaha gitu. Loba kotorna deui. Keur naon, Bang? Itu kebersihan kan? Ya cekan ieu. Oh, ditanya kalau iya, Bang. Da gua suka bisi dari cawat teh. Itu nanaon. Oh, dia pernah bersihan dulu. Ini geus ieu we. Aduh, baru sare we. A few moments later. Budak teh kos ngagawean urang, mah ieu nu kieu jadi cau. Ieu mah tangkalna atuh, aduh, kumaha. Kamana budak nanti kasih babeh dengan ayah mesti tahu tadi teh nempo teh kos geus liuk cenah beja nama saya di dieu keur naon beh Keur ngopi. Tuh balik ka ieu ye. Ini apa duaan ka dia tuh. Ngopi ka dia. oh iya babeh hampura beh dager beh Alhamdulillah. aduh tos lami di dieu nuhun Jangan. Baik. Ngopi jang, yang tak pernah we bejalan tos di dieu. Syukur. Itu nyata ngadengan teh kerencangan tos di dieu di babeh teh. Aya naon gitu? Iya teh kieu beh abi teh nirarian mulang kali di sana alo. Bukan aya di dieu terang mun babeh mun aya di dieu. Babeh diajak kuis. Pangkat kumaha? Umuran barahnya aya meureun 15 tahun mah. Tante salah. Abah beh. Tos muriding kayaknya tadi tuh kapangi teh abah ada abah oge loba pikiran teh paruguh teh padahal budak mah kaditu itu pulang duren arti teh ayo nya aya nyahoan katanya kan kaditu hampura we nya naroskeun kitu ye ka abdi ayo beh aya Kang nya nya kolam ya nya gitu nya nya